Aduh Gusti Nu Agung kunaon lain mikiran ayeuna panana teh tahun politik leueuy can ge acan tahun politik geus di nanti geus dimimitian ya hari kitu jelema ayeuna geus pada ngagul-ngagul calonna sewang-sewangan. rezekinya mah tuh Oh, aya nu ngagoreng teh mah calon A, aya nu ngagoreng calon B. Aya nu ngaluskeun wae aya. Aya nu ngangkat wae aya loba bisa beda-beda. Komo dina medsos mah laras da baca teh di leueuy. Aya nu ngagorengkeun partai A, aya nu ngagorengkeun partai B. Tungtungna mah jadi gibah di leueuy. Gusti Nu Agung. Padahal namanya demokrasi mah bener, demokrasi kan kudu aya adab mah kudu dipake lin. Komo urang pan aya bineka tunggal ika, sanajan beda-beda tapi tetap satu tujuan. Sok sanajan beda-beda atau calon A calon B teh ulah ngagorengkeun tapi temongkeun visi misi ka rakyat supaya rakyat teh nyaman, supaya rakyat teh kabita komisi jeung pisina lain ngagorengkeun batur nya. Temongkeun ne program-program pangniatan nu hade demi kepentingan negara jeung bangsa lain sire gorengkeun. Heuda dina meunangna ge teu ngeunah teh sok ayeuna hasil ngagoreng batur bayangkeun Gusti laing. Otak lieur dia kena otak negila ya. Jadi baluang ieu mah papeuyeeh we ka dulur-dulur kuring nu aya di mana wae ieu. Ai beda-beda mah eta menges ilahiyahnya. Takdir pangeran eta mah ilahar, beda-beda mah. Jadi beda-beda ku pangeran teh ciri-ciri tanda keanggungan anjeunna ieu teh. Ngan pemak we ulah parasea nya. Ulah parasea kaituna komo silih benci mah deuleu. Komo raribut kaituna mah honjorkeun getih amit-amitnya. amit-amit akang Palias teuing da urang nu paseana mah di luhurna mah anggareng ngarareunah. suka serieu di luhur nama ningtu Ngarareunah mah maranehna we. Di luhur beda paham ka handap mah kadang-kadang pan silih kadek teh di dieu. Nya. Nu mata kadewe ya kadulur-dulur ulah provokasi isu-isu ku hoak-hoak. Pemilihan mah bener kudu beda, kudu sarua kan umat teh ulah parasea pebeujeut teh akangnya sabab ieu nagara nu urang keur urang wajib dimumele ku urang da hasilna ge keur urang-urang keneh ulah nepi ka leupas persatuan jeung kesatuan teh nya. Lebar ieu nagara teh deuleu euy menang hese capek karuhun urang baheula dina mangsa ngarebut kemerdekaan teh payah poso karuhun urang baheula nepi ka wani ngocorkeun getih demi nagara jeung bangsa demi kemerdekaan Ibu Pertiwi nepi ka ngabelaan sagala rupa harta jiwa segala rupa diborahkeun demi kepentingan negara jeung bangsa. nyawa-nyawa Ulang memore karena perjuangan korot urang baheula. Para pamimpin anu arayeuna ceng emut karena perjuangan kolot urang baheula. Ulah rek ngahianat karena perjuangan para pahlawan anu mati di medan jurid perlaya, di medan danalaga, hancur di medan tempur. Topati jiwa raga nyawa nu dipalar kasalamatan jeung kamerdekaan bangsa nya batak. Ieu mah panuhun ti dewek ti masyarakat leutik anu mercayakeun ka para wakil rakyat sing tiasa ngajalankeun segala rupa peraturan-peraturan anu geus ditangtukeun disaluyuan ku sadayana warga negara. Rek si A rek si B ge ku dewek mah didukung wae asa demi negara jeung bangsa nya. Ulah jadi madorot kaituna jadi pamimpin teh deuleu sabab bakal ditagih pertanggungan jawab ti pangeran jadi pamimpin teh berat deuleu euy nya berat mata kadewe sakali deui ieu
cinya ka negara jeung ka bangsa da dipikir-pikir mah deuleu euy Kumaha tong Kang? boro-boro korupsi kolusi jeung nepotisme urang ayeuna hayang jadi pamimpin nganyukupkeun hayang digaji hungkul eta geus kasebut salah jeung bohong anu diukur ku pembaktian jeung pengabdian ka negara jeung ka bangsa Laras. nya Laras. ulah nepi ka boga pamadegan urang hayang dibere ku negara tapi naon urang mere ka negara nya Laras. heeh dari pikir-pikir mah ada jelema kita euy Manusia Kang. manusia nya kitu teh teu cukup ke teu seubeuh ku sateuk-teuk geuning nya sanajan gaji geus gede sanajan itu geus gede ge tunjangan geus gede kadang-kadang kulantaran iman takwana lemah mah kitu we hawak heeh dalam dibandingkeun jeung para pahlawan mah teu satay kukueunana deuleu euy Moal aya satay. moal aya ti kukueunana perjuangan teh deuleu urang mah karim ngeunahna ayeuna karim merdekana ayeuna nya Laras. sok urang sauyunan sabeungkeut sauyunan dina mangsa ngeuyeuk daya ngolah negara Laras. tingkatkeun dina sagala widang kagiatan anu aya patula jeung patalina demi kepentingan negara jeung bangsa Lah. kitu we pebeujeun mah nya Laras. kadulu-dulu akang nguti kaler-kaler kidul kaler kulon wetan Para pelajar bagian nya channelnya Kang. di Sabang nepi ka Maroke mudah-mudahan nih cing araraman Amin. ada naon atuh ngagulung sila katilu ge dina Pancasila pan persatuan Indonesia nya Laras.